Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mang Dina Mara. Utamina anu biasa mikaresep kana dongeng Sunda nu digarap musim kuring Mang Dina Mara. Sahabai di mana bae alamat wargi, boy istri atau nabi pameget nu anu sepuh nanya. Kumadar ramang dengan dia. Pamugi bayi sehatnya wargi, sehat jasmanina, sehat rohanina, atau digambilkan rezekina. Oge ditebikan balina, aya dina lindungan, atau napi manang tayungan, Allah subhanahu wa ta'ala, amin, ya rabbal alamin. Eta pisan dipiharap kusim kuring, siang kalayanu. Wargi sadayana, anu nuju ngantos-ngantos dongeng Sunda, atau napi carita Sunda dina judul Si Kulup karangan Iliksa dinten ieu bagian anu ka-38 wargi. Dina bagian anu ka-37 urang nyarioskeun harita Mang Haris sareng Mang Kodir oge nu sanesna adu bade megat si Isong teh nya wargi si Jaka jeung si Oher anu harita naon gitu ngantai dia teh pandanganna kena tak-tak si Joher kena tak-tak Mang Isong gitu wargi nguntuy gitu tiluan teu beunang di stop teu beunang ditanya nya wargi cob direunan ku jin teh robala tah kumaha jeung aya carita mangga jeung ngadengkeun etang-etang landung Bang Beberahman. Mang Kodir oge Mang Alim anu kelalempang teh aya tiluan. Kitu deui urang kabehna aya tiluan. Kulantaran ditanya teu nembalan, dititah eureun teu daek eureun nya, ayeuna mah ulah kapalang. Urang tewa ke Sewang. Terus paksa sina diuk. Serta urang tanya naon sababna kikituan teh tah. Sabab lamun teu kitu moal beunang eta. Kumaha tah? Satuju ataun teu ieu? Kitu ceuk Mang Haris bari ngareret ka nu duaan. Adebok duanana harita ngajawab bani bareng. Satuju lah. Cenah cek Mang Kodir jeung Mang Alim. Atuh ari geus kitu mah jung manehna teh nararangtung. Terus lalimpang arek mapag anu keur ngalut tiluan teh wargi. Sararea tatan-tatan sadia tanaga atuh biklila beki deukeut. Jeleng-jeleng tiluanana luncatan megatan jalan. Kalayan teu loba carita. Gabrug Mang Haris ngarontok neuti heula disusul ku nu duaan masing-masing newak saurang. Tapi wargi mata kaget. Kang Isong jeung baturna teu galideur. Sakitu dirontok ke tiluan teh jongjone leumpang bangun salse. Malah Mang Haris jeung Mang Alim gadut Mang Kodir kagusur ka mawa maju. Sanajan tiluanana nojer bari nyendake tetapi kagusur tah kudu ngantai. Tungtuna gero Mang Haris made komando, lesotkeun euy, lesotkeun. Cenah ceuk Mang Haris bari sot harita manehna ge ngalesotkeun anu ditewak teh. Tuluy Mang Alim jeung Mang Kodir oge nurutan. Duanana sing bangkiung rek ngagubrag lantaran kagusur kudu keur untuy-untuyan teh. Tah geus kitu pok Mang Haris nyarita deui. Wah cilaka euy, lain lawanan urang eta mah. Beda karasana ge matak cilaka. Kene antep mulawak diganggu. Yuk, ayeuna urang taluturkeun lah. Kamana leosna tah maranehna teh. Kitu ceuk Mang Haris bari terus maju nuturkeun anu ngantai. Tapi pok Mang Alim nyarita, moal aya gunana Mang Haris. Bening cicinge lah ayeuna mah. Ceuk Mang Alim bari neuteub ka Mang Haris. Atureg Mang Haris oge harita teh ngarandeg deui. Ret manehna ka tukang, bok nanya ka Mang Alim. Nama ke moal aya gunana Mang? Naon sababna Mang Alim? Sabab ditata dige angrek kitu maranehna teh Mang Haris. Maranehna teh ngurulingan lembur mapai-mapai sisi. Jigana mah geus aya kana tilu balikanana tah. Anu matak moal aya gunana dituturkeun oge. Bade naon kacape-cape. Mending bejaan batur ngarakan nyahoan ku sararea geura moal burung guyur. Kitu nakunaon atuh barudak teh nya. Palang siang kausap koron ieu teh ieu.
jeung atuh kokol tihdirkeun kan itu. Ngarah jalma-jalma harudang kabeh gogorowokan sakalian supaya teh harudang pokona mah. Kitu cenah ceuk Mang Haris bari neuteup ka Mang Alim. Nya mangga, yu Mang Kodir. Urang ngahudangkeun batur. Ngara rame geura ari loba batur mah. Kitu ceuk Mang Haris bari gedig indit rek muru ka gardu ronda teh. Terus dituturkeun ku Mang Kodir, ari Mang Haris mah pada ninggalkeun. Sanggeus nduaan ari indit ka gardu, kaloyong Mang Haris harita ngaleos rek nyusul anu tiluan, ceuk pikirna bebas ari sorangan mah. Wargi sadayana teu kung Srila burudul kadenge aya kokol ditihtirkeun. Punten kurulung kadenge aya kokol nu ditihtirkeun. Terus sarita disusul ku sareng Mang Alim anu gogorowokan. Tah ngabijaan urang lembur sangkan harudang. Atuh bogohe kayan lembur Cikarancang teh ngadadak jadi rame. Sora jelema nu sing gorowok pacampur jeung sora kokol. Burudul harita aya jalma-jalma nyalampurkeun ka gardu ronda. Tapi memeh nepi gero Mang Alim ngabejaan. Hei batur-batur ulah ka dari ulah. Tuh kan itu tuh ka sisi lembur. Dari dia mah teh naon teu. Ceuk Mang Alim bari ngacungkeun leungeunna. Atuh biribit sararea harita baralik deui, terus harita pahibut nyata maruru ka sisi lembur teh. Cahaya obor manirumbang. Haseup hideung ngagulung ka luhur. Lembur Cikarancang teh jadi rame jika rek lebaran bae. Samalah tungtung nama sararea tarurun ka imah, awewe lalaki kolot budak riab ka sisi lembur bari marawa obor. Ya kitu deui harita Mang Alim jeung Mang Kodir katut Mang Hili geus puguh sararea harudang mah diregdeg lalumpatan muru ka sisi lembur teh. Ari si kulup mah anu keur ngarengkol sare, aya nu malire diantep bae sorangan sare di gardu. Dina waktu anu singkat pisan wargi, sakabe urang lembur Cikarancang geus ngajajar di sisi lembur. Rek lalajo tilu jalma nu untuy-untuyan. Mang Haris jeung ronda anu tiluan teu eureun-eureun gogorowokan mere bewara ka sadarea. Lamun kabeneran Kang Iso ngaliwat, anu kaliwatan teh sok ribut tarita siritanya jeung baturna. Tapi teu aya anu ngajawab. Da puguh Mang Haris oge teh nyahueun teuing kunaon sababna. Ari barudak kulantaran teu kaop aya nu aneh. Panasaran jiga nate lamun teu ngilu ngabring. Malah harita ge leugeuneut naluturkeun bani ngabring. Beukeul lila teh beuki loba. Sabab katambahan di unggal tempat. Sanajan kolot-kolotna sing gorowok ge nyarek, teu aya anu ngadenge. Dalah riab dalumpatan bari surak. Tapi Kang Isong jeung si Jaga katut si Oher mah jiga nate teu ngadenge. Henteu nempo jeung teu ngarasa jeung teu boga kaera. Jiga anu teu waras. Sakitu jalma ngaliu teh jongjone leumpang pauntuy-untuy. Silih cekelan tak-tak jiga barudak nu keur ulin sasalimpetan teh. Rupa-rupa akal tareka harita wargi dijalankeun. Sangkan bisa ngeureunkeun anu ngurelingan lembur. Tapi teu aya nu mampu. Sakabeh kolot-kolot anu kasebut loba luang mah dikumpulkeun ku Mang Haris. Terus dipenta tulung sangkan bisa ngeureunkeun anu tiluan. Para dukun, para kiai, para paraji jeung sakur nu bisa nyampe dikerahkeun kabeh. Tapi tetep taya nu bisa. Kabeh ngarasa taah jeung teu sanggup ngubaranana. Tungtungna harita Mang Haris teh bingung. Gek diuk dina batu bibir imah nu pangsisina. Terus harita mikir-mikir piakalun kumaha carana nulungan Kang Isong. Sebab jelas sarerea ge teu aya nu sanggup. Sarta sarerea ge boga kayakinan. Yen Kang Isong jeung baturna kausap korod cenah. Atuh hawa peuting harita beuki tiis. Malah teu lida ngong mimiti kadenge aya hayam jago kongkorongok harita teh geus liwat janari leutik. Samalah geus ngagayuh ka subuh. Beulah wetan fajar geus sibar. Sanggeus sadalila terus Mang Haris karita
ngageruan ronda nu tiluan teh. Sanggis rarea karumpul pok Mangharis ngamimitian nyarita. Bang Hili mangkodir kitu di ka Mang Alim. Kejadian penting ieu kacida matak bingung na ieu. Lantaran tetela di luar kemampuan akal urang. Jadi unggal dukun taya nu mampu duang nyampe ka teter. Kateter jadi para ieu oge taya nu mahi. Tak kulantaran kitu sok sanajan kumaha bae ge rek jahat rek bager si Isong jeung baturna teh warga kampung urang nya. Anu tangtu ieu teh sagala rupana urang oge sarua ngilu tanggung jawab da. Begituna bikin bereskeun ieu perkara kuring rek nanya ieu ka aranjeun tiluan ieu nya anu kabeneran peuting ieu giliran ngaronda. Cik terangkeun ka kuring naon bae anu kajadian peuting ieu. Caritakeun lah ti mitir peuting nepi ka danget ieu. Susuganan ieu bisa kaharti ieu. Naon sababna pangna barudak kituan. Kitu cenah ceuk Mangharis bari neuteup kanu tiluan pidikeun ti. Ari anu tiluan silideret teh lapok Mang Alim nyarita. Mang Kodir sok terangkeun ti mimitina. Kumang Mang Alim lah. Sabab anu mimitina nyahona ge Mang Alim. Jawab Mang Kodir bari ngareret. Mang Kodir mah manihara rese kitu-kitu bae ge. Tapi keun lah keun ku kuring urang terangkeun ayeuna mah. Kieu eta teh Mangharis nya. Mimitina mah henteu pisan aya hartina. Sabab ngan sakadar kedatangan ku hiji jajaka urang Cihanjuang. Ceuk Mang Kodir mah ngaranna teh Jangkulup tah. Tapi duka kumaha mimitina eta teh. Eta jajaka dikakalakeun ku si Jaka jeung si Oher. Nya terus si jajaka urang Cihanjuang teh tah dikarepung ku tiluan. Nya eta ku Jaka ku si Oher jeung si Isong tah. Ari Jangkulup harita teh keur jajan di warung Bi Ahoy. Ngan kajadian saterusna mah kuring ge henteu terang eta mah. Jadi terang-terang teh tos geus ampir tengah wengi eta teh. Kapendak nuju untuy-untuyane tiluan bari ngurulingan lembur. Kitu tah kawitna mamang. Kitu ceuk Mang Alim nerangkeun pamanggihna dina peuting eta. Ari Mangharis rada ngarenjang ngadenge ngaran Kulup teh. Pok nanya semuka ge. Ke Mang Alim. Dedengean teh jajaka nu ngaran Kulup. Di mana manehna ayeuna? Jeung saha indung babana? Ditanya henteu. Teu kantos nanya indung bapana ngan ari budak nama ayeuna teh nuju nu hilap deui. Di mana ayeuna teh Mang Kodir nya? Kitu ceuk Mang Alim bari ngareret ka Mang Kodir, pok Mang Kodir ngajawab. Ari tadi mah sare di Garduh. Malah mah apaan sarung kuring ge dipake ku manehna. Sabab ngahaja dititah ku kuring da karunya atuh. Manehna teh tas nu mampah jauh. Kari-kari di dieu diheurian ku si Isong. Mangkaning hampir nepi ka tengah peuting tah tadi teh. Nah, aya naon kitu Mangharis? Geuning jiga parantos apa Mangharis mah? Kitu cenah ceuk Mang Kodir bari neuteub, manehna ngarasa kaget. Lantaran Mangharis jiga nu geus apal. Heula Mang Kodir kela. Ulah wakata tanya ka kuring. Ayeuna mah jawab heula pertanyaan kuring. Ari Jangkulup teh ditanya indung bapana atawa henteu. Saha cenah bapana teh? Cik Mangharis panasaran. Kantenane ditaros mah. Malah jawabna teh gaduh keneh indung bapa. Ngan perkara ngaranna henteu ditelek-telek tadi teh Mang. Aduh, hanya kalatu nyari kitu mah. Tapi teu naon lah ketang. Ayeuna mah urang tareang ka ditu suganaya keneh. Kapaksa we urang hudangkeun. Sabab urang perlu minta katerangan ti manehna. Samalah saha anu nyaho Jangkulup bisa ngubaran ka si Isong jeung baturna. Ayo ulah miceunaan waktu teu buguh. Keneh batur masih nalajo nu ngantai. Kitu ceuk Mangharis bari nangtung. Terus harita ngaleos ngajugjug ka Garduh ronda.
Ari ronda nu tiluan teu talangke bring naluturkeun panderi. Jalma-jalma anu harita nyaksian silideret, tapi teu aya nu waninanya jarong jon bae lalajo nu untuy-untuyan. Wargi sadayana teu kacatur di jalana. Mang Haris sarita sapara kanca geus narepi ka gardu. Sup sararea oge arasup ka jero. Atuh bre si kulup katempo keur ngarengkol bae jiga pusing. Sare manitibra kerekna gegelegeran ceuk nu bohong mah. Ganjang ku Mang Haris dihudangkeun. Ulisik si kulup lilin berai panona benta koreja tudang terus gegisik. Gek diuk nangkep tuur panona molohok ka opat jalma nu keur narangtung hareupeun manehna. Telila panona harita molohok ka opat jalma teh. Telila pok si kulup nanya ka Mang Kodir, ingetanana asa aya Mang Kodir wungkul. Mang Kodir, terus saya kumaha ieu teh Mang ye? Ari Mang ngaronda sok nepi ka jam sabaraha Mang? Ceuk si kulup bari bepeuriman deui, jigana matunduheun keneh malah sirahna disampaikeun dina takta. Wargi anu mikaresep kana dongeng Sunda anu sakumaha biasa dina YouTube dina channel @Manggina Marang. Damina wargi sadayana boh istri pameget nu anu sepuhna anu caket nu lebihna wargi nya anu ngadangukeun dina adangat ieu teu dijeng ngadangukeun ka sadayana wargi. Jadi sok sanaos mangrupikeun dongeng nya pamugi we atuh tiasa ngajantenkeun landung pangbeberah manah atanapi landung nya teh pangbeberah manah atanapi landung nyalayakeun manahnya wargi. Tanggung hituna heuh jeung ngadangukeun ka sadayana namung ulayap di warginya subscribe-na deui bunyi loncengnya like and share-na gitu. Atur nuhun ka sadayana. Oge wargi ieu dongeng saneta yang ulangnya langsung ieu dina ieu nya. Nu aya disuhunkeunna supados ngopi videona gitu. Jadi nu teu ngopi video mah ieu duka eta mah tah. Duka tayang ulang duka henteu. Namung sim geuring mah di ngawitan di YouTube teh nyata henteu tayang ulang langsung direkam harita warginya. Janten pamugi huning awe wargi sadayana nya. Oge ngaturkeun nuhun kanu parantos naros dina komentar gitu tah dijelaskeun ku Mangnya. Janten anu ti payun mah anu teu nganggo gambar kieu teh aya mangginaan eta dihapus sadayana warginya. Tadi gentos ku ieu kitu wargi sadayana. Janten supados jelas ieu dongeng ieu teh dibacana teh ayeuna. Da ieu dina sasi ieu pan Juli nya ayeuna teh kaping 18 ieu direkam. Mangga lagi warga tuh urang ngajingkeun bae ye carios si kulup bagian nu ka-38. Mang Kodir ka Cidawati reunana nempo si kulup kitu teh. Atena mah teu tega ngahudangkeun si kulup anu keur tibra. Tapi kapaksa kudu tega sabab diperlukeun katerangan ku Mang Haris. Pok Mang Kodir ngajawab, "Jang, ieu teh parantos subuh ieu sakedap di ge siang. Sok geura hudang wayahna tunduh kene oge ieu teh." Ceuk Mang Kodir bari neuteup ka si kulup anu keur ngajentul. Atuh hoream-hoream ge jung si kulup teh harita nangtung. Terus turun kana taneuh. Leos kaluar ti gardu, geus di luar, manehna tatanggahan nampuan langit, telila pok nyarita. "Wah, si Mang mah ngabobodo pajarkeun geus subuh. Geuning peuting keneh, Mang. Tu bentang timur oge hanap keneh. Tapi da ayeuna mah geus kagok hudang teu nanaon lah." Ceuk si kulup bari kuliah terus gigisik bangun nulungu. Ari Mang Haris jeung nu tiluan gancang kalaluar ti gardu, malapok Mang Haris nyarita sopan pisan ka si kulup. "Jang, hapunten pun Mangnya parantos ngawantun ka Ujang ye. Mang teh sanes teu hawatos ka Ujang anu nuju raos kulem. Nanging Mang teh teu kinden paryogina ieu teh ku tanaga Ujang. Mang senja mundut pitulung ka salira, ridho nuhun atuh teu ridho disuhunkeun ridona. Itu tah maksad Mang teh. Mugi we salira Ujang teu kaabotan." Ceuk Mang Haris bari rengkuh hormat pisan ka si kulup. Lantaran Mang Haris geus boga sangkaan yen si kulup teh moal salah deui pasti anakna Mang Itok, kitulah ceuk pamikir Mang Haris.
Ari si kulup mani colohok ngadenge caritaan Mang Haris teh. Sakedapan mah melong kanu nyarita. Sabab kakara harita mangi jalma nu sakitu hormatna ka manehna. Sanggeus sadalila kakara si kulup nyarita manen rada kuram kireum era sorangan. Sawios mamang, naing abdi mah henteu ngartos ieu teh. Naon margina mamang mundu tulung ka abdi. Da abdi mah teu aya katiasa. Saha atuh mamang teh? Ceuk si kulup marik nanya ka Mang Haris. Wasta pun emang Mamang Haris. Upami dipercanten mah pangurus ieu lemur. Dipi ujang saha jenengan Ibu Rama. Oh, Mang Haris, aduh, pahingan atuh nyariosna mani mata kraos ka kupingna ku ceuli abdi. Oreng kitu ari pangurus mah nya beda deui jeung bawahanana nu sok haok polotot. Abdi mah katalah teh pun kulup kawi ti Cihanjuang. Ari pun biang lani, ari pun bapak-bapak itok kitu ta emang. Nah aya naon itu bet mani taliti pisan mah. Ceuk si kulup bari neuteub. Ari Mang Haris mani ngarenghap bangun eungap ngadenge ngaran itok teh. Ras inget deui kana kajadian 7 tahun ka tukang. Pangalaman nu baheula buruh bre narembongan pok ngomong jero hatena. Tetela teu salah sangkaan aing teh. Ide turunan hiji jalma gagah urang Cianjuang ieu. Kabeneran tepung jeung aing. Tangtu ieu jajaka bakal bisa nulungan si Isong. Sok sanajan budak keneh. Atawa palang siang gara-gara ngaheurian jang kulup tah si Isong jadi kitu teh. Kawalat jigana barudak teh tah. Ceuk geurentes hate Mang Haris bari mancerong ka si kulup. Kulantaran Mang Haris can ngajawab, pok si kulup nanya di ka Mang Haris. Kunaon kalang ngahuleng Mang? Teu percanten kana katerangan ti abdi. Wantun sumpah abdi Mang. Sadayana oge anu diterangkeun neme teh leres pisan eta teh. Abdi mah teu wantun ngabohong ka sepuh. Aduh, hapunten ujang punten. Pun emang mah teu pisan-pisan gaduh sangkian kitu. Pun emang percanten 100% kana kasauran ujang. Malima pun emang teh teu kinten ngaraos bingahna gitu. Tiasa diparengkeun tepang sareng salira. Sumangga pun emang atuh nyangakeun salam ka ulujengan sareng hapunten we ieu teh bilih pun emang teh kumawantun ka ujang. Cik Mang Haris bari nyolongkrong nganjak sasalaman. Atugap ku si kulup di tampanan bari rada kerung. Lantaran teu ngarti ku kalakuan Mang Haris. Da kakara harita aya hiji kolot anu ngahormat ka manehna. Itu deui ronda anu tiluan. Sanerea ngarasa kaget ku polahna Mang Haris. Tapi daya wanu-wani nyarita. Malah narangtungna jadi pindah rada ka tukang. Jiga anu ngarasa ajrih ku si kulup, sabab Mang Haris ge pamimpina anu sakitu hormatna. Telila pok Mang Haris nyarita ka ronda nu tiluan. Mang Hili, Mang Kodir kitu di ka Mang Alim, urang tetete lagi sekadagregan bentang ieu. Lembur urang pindanggih bagja lantaran geus kasaba ku putrana hiji jago. Meureun aranjeun ge inget keneh da kana jenengan itok. Nu kungsi ngaguyurkeun jagat kitu da ku pokalna. Anu geus hasil ngadukeun Raja Siluman Buta Hejo jeung Ratu Siluman Maun. Tanya ieu pisan putrana anu ngan hiji-hijina ieu teh. Tetela aranjeun teh kurang hormat. Sabab teu bisa ngangken ka jang kulup anu ramana ka sida gede jasana ka urang baheula. Malah kuring baheula kungsi dicanak jalan-jalan ka negara Siluman landak bodas kuramana. Da kulantaran kitu sok marunjungan kadinya sarta marenta di hampura. Ceuk Mang Haris bari ngareret harita ka si kulup wargi. Ari jempolna mani ngacir nunjuk ka si kulup. Ari si kulup beuki ngahuleng ngadenge caritaan Mang Haris teh. Panonna oge molohok ka tilu ronda anu sing solongkrong munjungan ka manehna. Aduga parita ku si kulup ditampanan hiji-hiji. Tapi henteu puguh rasa daheran teh si kulup. Satu beres marunjungan anu tiluan teh malundur deui teu waniin deukeut ka si kulup. Tah kitu bener eta teh bener tah. Sok atuh ayeuna mah caricing nya caricing. Tah
kuring rek badami jeung jang kulup ya. Cek Mang Haris bari kanu duaan tiluan aku kituna oge bari terus maju salengkah. Pok neruskeun deui nyaritana ka si kulup. Jang pangapuntene Mang Deteh sakedahna anu nambean tepang teh dihormat. Nang salida ujang bari dipuntangan tulung we kumbang teh. Wirepun emang teh juga duka sesah teh. Kumaha tiasa Jang? Ih hari si Mamang atuh tang tuwe tiasa mah. Bujeng-bujeng disuhunkeun sok sanaos endege. Ari ningal nu sesah matang tos ku abdi teh bakal ditulungan. Nanging naon atuh ka sesamang teh. Da abdi mah rumaos daya ka tiasa. Marih ayeuna ge apa nuju ngalalana milari pangalaman sareng sejak milarian guru abdi teh Mang. Jawab si kulup bari neuteup. Hatina beuki kaget bae nempo kalakuan Mang Haris teh. Aduh, atur rebu nuhun Jang. Mang percanten kana katiasa ujang. Anu tangtus nagi ujang teh turunan jago. Moal lepat ujang. Moal bodoh-bodoh teuing tah. Tangtus tiasa nudungan pun emang. Depi ka sesahna mah teu pira. Mung hoyong dipangdirenkeun anu nuju untuy-untuyan. Margi hamat as kukulingan bae disanten keneh tah. Tah mung sakitu anu kasesah pun emang teh gampil tawis teu mari makna mah engke dibangker. Ceuk Mang Haris jiga nu yakin pisan. Yen si kulup teh bakal bisa ngubaran Kang Isong jeung baturna. Sabab inget kana kagagahan jeung kasaktian bapak si kulup. Nasaha nu untuy-untuyan Mang? Sareng kunaon ngawitanana asa nemeterang abdi mah. Ceuk si kulup bari neuteup. Teu talangke diderek-dek Mang Haris ngadadarkeun lalakonna. Sakumaha ceuk katerangan ti Mang Alim. Malah kaayaan Mang Isong anu harita masih kene ngurlingan lembur kabeh dicaritakeun ka si kulup. Nya sanggeus kabeh disebutan pok Mang Haris mungkah caritaanana. Tah sakitu kasesapun emang teh Jang. Upami teu enggal-enggal ditulungan nya Jang nya. Tangtus bakal nambahan bahaya ieu teh. Taku kituna pun emang teh henteu woleh-woleh nyungkeun bantuanana ti ujang. Oh, kitunya ari kitu carana mah memang karunya lamun diantep. Tapi abdi ge duka tiasa duka moal nulungan ieu. Neng urang cobian we nya sisuganan aya milik sadayana. Mangga atuh abdi anteur ka sisi lemur, abdi hoyong terang kumaha kayaanana. Ceuk si kulup bari singkil. Mangga Jang, mangga. Urang sareng ngabujeng ka ditu. Wargi atuh geus kitu mah harita teh bring 5 anana arindit. Mang Haris lempangna ngarendeng jeung si kulup. Ari tukang geunana ngalit ronda nu tiluan. Tiluanana jerempe bae teu wanieu nyanyahoanan nyarita sok sieun salah kecap. Sabot si kulup ngobrol jeung Mang Haris. Waktu teh teu karasa ngaliwatna. Jang-jang peuting geus ngalingkup, indung beurang geus nolol. Fajar nu tadi beureum ayeuna robah jadi bodas. Dungtungna berai kayaan jadi caang. Sora manuk nu disarada mani recet. Ayam raung kong korongok, sora embe jeung domba mani reang disarada di kandangna. Ari anu ngajajar di sisi lembur, harita teh pahibut mareman obor. Sabab kaayaan geus kacida caangna ngan panon poe can bijil. Telila wargi sadayana Mang Haris jeung si kulup katut ronda nu tiluan teh geus narepi ka parapatan di sisi lembur. Kedatangan si kulup anu diiringkeun ku pangurus lembur dipapag ku maneuteut puluhan jalma anu keur narangtung bari megat datangna Kang Isong jeung baturna. Jadi jika anu meunang ngatur bae bareng jeung datangna si kulup kadinya, Kang Isong oge harita teh geus ampir nepi ka parapatan. Malah sakumaha ceuk Jang jero bala cenah. Yen Kang Isong teh lamun berai beurang rek sina areun di parapatan. Kabeh nu area di dinya mani goyang. Anu pendek sing euleugeg hayang sidik anu kakara datang. Barang nepi ka parapatan Kang Isong jeung baturna nu duaan sing kudupruk ngarumpuyuk persis hareupeun si kulup anu sarua harita geus nepi ka dinya.
atuh mani jiga pisan yen si kulup teh dipikasieun ku Kang Isong jeung baturna. Da mani ngarumpuyuk atuh lir anu dipupul bayu. Awakna sing lekei tai lir kapuka ibunan jiga kapas kahujanan. Sakabeh jalma nu araya di dinya mani carolohok bengong mata simeuteun. Kaget jeung heran ku eta kajadian. Nyarangkana masih kulup teh jalma sakti sabab ari tepung ari brek nu tiluan teh ngarumpuyuk. Tekung silila buru-buru jelema-jelema nu tadi teh nyalampirkeun. Lantaran katerampaun anu untuy-untuyan teh atuh beuki ngaliud bae eta jelema teh. Bari sing gerendeng silih tanya jeung baturna. Samalah anu ngarasa kaget teh lain balarea bae dalam mangharis ge anu geus nyaho lalakon si kulup teu buru ngarasa kaget ari nempok kitu mah. Manehna ngarenghap narik napas panjang. Kitu deui ronda nu tiluan sarua ngarasa kaget jeung heran teu sangka geuning si kulup teh jajaka gagah tur sakti boga pangabisan nu aheng. Kitulah ceuk sangkaan ronda nu tiluan mah wargi. Nya sanggeus sadalila manghari sadar yen nu ngarumpuyuk teh teu hade lamun diantep atuh pok nganya ka si kulup. Jang atuh rebu nuhun ujang parantos siasa ngalirenkeun pun Isong sareng rencangna. Nanging waktosna wargi sadayana henteu nya kapannya. Rupina dongeng Sunda dina judul si kulup karangan gilig sabagian anu ka 38 wargi dicekapkeun duikeun ka dieu bae nya. Sakali deui sok sanaos ieu mangrumpikeun dongeng pamugi sing tiasa ngajantenkeun landung pambeberahmana. Wargi dina channel YouTube channel Manggina Mara insyaallah atuh carios si kulup bagian anu ka 38. Tantos sinten enjingna waktosna sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang damungkeun deui. Manggina Mara ngaturkeun nuhun kaparatosanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.